sadaya nyuhunkeun dukungan anak kanggo channel VLBL ku cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Ada ngomong. Ya, bis itu apa ya? Tekan tombol subscribe nu beureum ya, subscribe. Palte tadi dia ya. Subscribe sok. Manehan. Share gitu. Share. Mana share belah mana? Share. Alhamdulillah dah mang teh. Pada kemana neng? Biasa teh pada uwi tos among ti mall tuh tinggal di mall. Teh iya. Kalau iya. Oh, barang mahal. Eta geuning aya di bumi, cenah ka Saudi. Salakina, teh. Ditakin maneh lah habis pokok namanya yang nama si Tulus, si eta jadi randa beri karunya. Tapi di lembur urang ge seueur budak teh nya kitu. Nya aya Kang Darmin si juragan kebo. Terus juragan Idan, juragan tanah kaya. Oh aya deui Kang Jumad. Bujangan keneh kasih nya kasep ngan ngana tukang angon tukang angon yang acting aja yang tos itu tehnya bade uwi bisi teh si mami kemana meureun budak teh kitu biasa melang amangnya kadinya ya itu sebagai tehnya assalamualaikum salam Tinggal di dia lagi tuh sih. juragan naon Iya tadi neng. Neng suka disaha ya. pihang ditabrak itu oge jalan bedi itu kumaha Gini, dekat suara rasaan teh lempang teh sampai jalan tinggal di neng terus eta mah matana neng terus ini di Arab ya. ya sampai ubi Coy pada kemana tuh juragan ada ke kebon itu neng, ningali patok terus geser ke batur itu. nya atuh sok mangga Itu ya. Assalamualaikum. Neng Iros bikin montok baik dia. Gimana mau pemajikan juragan ya? Mau teu bahagia. Nyakalna pemajikan batur euy. Hirup kuat gundah gulana kieu lah. Ngangon hararean. Dahar teh hararayang aya weh deungeun nambah. Kang Jumat. Bulan? Nya Kang, Ini lagi. nya iman bulan. Tuh, Akang. Bener iman nya, abi neng bulan. Nya. Abi neng ieu mah. Kunaon Akang nyeblak ka aneh. Batu mah biasa mah tikisik teh cok nyebak buat serangan Kang. Hampura neng. Akang, Naskah nama dah. Naskah nama emang nyabok sarangan. Tidak bisa nyeri mending ka neng. Aduh. Kemari leres surat ke Kang ya. Ya Kang. Itu mah neng daek leres ini. Neng. Dedet.
percuma itu nih si bulan 4 mesra gitu waduh aing keles saingan ku si Jumat ya percuma aing lahan loba ge ya eleh budak angon ya aduh aing kudu kumaha ya kudu neangan dukun sakti mandraguna sih ya awas ya ku aing sih waktu jatuh cinta mana bulan ka urang tunggu tanggal mainnya ya. Ayo, juragan, aya naon ieu teh? Iya. Urang teh arek yang ngajelema pinter, tapi teh nyaho imahna ya. Memang adungnya sama adung. Oh, nya aya. Aya. Bisa diantar teh urang kali teh. Ya bisa, ayo. Ayeuna oge bisa. Pinter jelema pinter eta. Pinter, jelema pinter. Saya. Ayo, ka make lah. Yuk. Iya juragan, imahna nu pinter teh. Iya, iya. Pak. Tolong. Anjang. Perlu ya, Pak. Oh, perlu nanti. Iya. Mau cari-cari biasa. Iya, Pak. Abdi teh lihat nama aduh hayang minta asihan. Oh iya. Hayang meret awewe gitu tah, Pak. Oke. Ya. Aduh cenah Bapak jelema pinter. Awewe sanes pinter. Iya kan yang adi mah guru ieu teh. Guru? Nya. Lain lain atau guru SD ambil mah guru ini. Apa nanya kan jelema pinter. Masih urang ya jelema pinter teh. Dipun gitu tah. Oh, bisa melek. Aya di ditu. Nu dipikolot ku urang. Aya lu bikin kolot, bener kan tapi ya bener di kieu. Jos itu. Iya, jos. Ampura coba ieu salah alamat bareng ieu Mang Adung da. Ieu da guru kudu di mah. Guru di mana sih? Guru di SD. Iya, orang guru SD. Iya. Iya, ampura Kang ya. Salah alamat uing euy. Ayo, lah, langsung segera lah. Ayo. Assalamualaikum. Sakit yang aduh sakit. Oh, ya tapi yo bah yo, sauna teh simbah teh, pakai kolot ku abdi teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ieu jang enaon yo. Ah, pokok ieu si juragan yo. Oh, masuk ya. Cari. Cari jang. Aya peryogi naon jang? Kieu Mbah ieu teh abdi teh pemunggulengan ku awewe teh. Oh. Bisa mah yang meta pelek tuh Mbah. Oh, meta pelek. Oh, supaya daekeun. Ya. Ujang di mana? Di lembur geuna sore Mbah. Ai awewe lembur naon? Awewe teh ci balukbuk di tu lemburna. Heeh. Sarana awewe bulan. Sabulan. Bulan. Oh, bulan. Heeh. Rada teu kadenge saeutik jang, rada saliwang gitu. Ai Ujang? Bidan kami abdi mah. Bidan. Idan. Oh, Idan. Oh, Idan. Jadi maksudna si awewe teh supaya daekeun. Nah, Mbah, gitu. Eleh saingan itu si bos teh, si juragan teh. Eleh saingan. Oh, jadi jeung budak angon. Saingan jeung batur. Ayeuna mah urang di magic we. Supaya daekeun.
pokoknya terserah mbah we supaya ada kemana awe ka uing. gitu. Ya kudu make syarat-syarat jang ya. Ya biasa make cikembang, make perukuyan, urang ditawajuh maneh mah gitu. Ya. Gitu. Sok jang neangan eta na perukuyan jeung tawajuh. Areng dia. Mbah tos lagi teh di Ya binakanna mah di kebon jang ieu teh. Oh, Ya biasa buri teh balik gitu ka imah hani sugisu ka dieu gitu. Ah, Aku anak jang. kembang naon teh mbah? Ya kembang eta, kembang cross gitu. Ada kembang ladu. Awe teh ada aran teh Bulan. bulan ujang Idan. idan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig tempe, jurig tauco, jurig oncom, kararumpul ka dieu kasih bidan jeung kasih bulan teh menta ngarapekeun ngutajukeun muga ieu sing kumpul. Jurig oncom, jurig tempe ka dieu bagus mantap. Dikaret tidu tiwetan ti kulon pang kumpukeun pang tundukeun pang talukeun si bidan kasih bulan. Geus jang titian je caina ya. Masukkeun. Mantap. Geus jang. Tak engke jang ieu cai Ya. awurkeun pipir imahna. Bajurkeun perdikeun tapi ulah anu nyahon. Ulah nyahan batur gitu. Ulah nyahon batur saha wae ge ujang culak cileuk lah gitu. Urilingkeun supaya kalengkahan. Manjur kena mah. Buset, alhamdulillah jang. Insya Allah dijabah lah gitu nya. Tah eta ujang urang tabaju heula Heeh. supaya itu teh kalinglap Ya. kabungbulengan. Heeh. Sok ujang menukang kali ujangna. Nukang. Nukang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Si idan kasih bulan menta tunduk taluk jeudeuh kolasasi asihan ai si atal si amburatel menta amburatel adu deuh kulas asi jang ye nya boro-boro tibang manusia anjing buduk mbe buduk moal teu daekeun jang ka ujang teh ye aku batal kumpati-patina asian abah ye. Nah, memang entong atuh mah. misalkan anak ieu mah jang nya ayeuna mah misalkan boro-boro ku jalema embe buduk daekeun apalagi jalema moal teu nutur-nutur jang lah insyaallah jang ya gitu. Mantep pokoknya mah. Mantep we lah jang gitu. Geus jang balik ka dieu. Tah itu jang. Tah ieu cai bawa banjurkeun dina pakalangan anak gitu. Tangke lamun geus aya karasana ka dieu deui. Nya aya karasa mah nya ulah jang nya. Tah gitu jang. Aran itu mah halus gitu. Tah lamun aran ke urang hitung. Urang hitung. Cing urang jumlah. Idan nya. Idan. Itu bulan. Idan genep bulan 18 dijumlah jadi 35. Yang ieu lamun kajodokeun Ya. moal sangsara ujang ieu asal boga duit ge. Masang sara. Moal sangsara ujang mah ka mana-mana ge moal blangsak we lah ujang asal mawa duit ge. Insyaallah lah nya. Tah kitu jang nya. Ninggang di Desa 7 bakal boga jabatan RT leuleutinganana atau habsit ge da mudah-mudahan buat tinggal jadi lurah ujang. Da ujang mah awak ngora keneh. Tah kitu jang. Tah ayeuna mah Saya ngeureun ya, Mbah. jadi saya harus jang. Tak ajak ayeuna geus meujeuhna waktu ieu. Ya. Ulah eta teuing lah ya gitu buru-buru we.
Pusing laas gitu udah ujang tawaju geus tinggal ieu cai banjurkeun dina hareupeun imahna. Ya maksudnya Pak ya Heeh. langsung pamit wae pamit ya. Aya sakedik lah ke masyarakat kecap Ya gitu nya. mudah-mudahan didoakeun ya gitu Pak. Doakeun we sing lancar. Doakeun. Aduh lah, ayo ayo mah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya budak boga sabaraha duit. Jang. Mbak. Ya di receh meni-meni hacak ieu Jang. Aduh, punten Mbak, can gajihan Mbak itu. Oh, sok atuturna lah itu mah. Balik deui lah ngajual lahan ke 2 meter mah ge. Sok Jang. Hayang ke awewe boga duit mere duit 15.000 buset ya asihan item beli ketrukeun kabeh rarasaan mah moal daekeun ta budak rarasaan mah syukur kirek daekeun henteu lah sabodo teuing eta mah lah aing boga duit teh sakitu-kituna alah mun 100 mah ku aing diwirid ke sore ge cenah molor we ke mah penting Cubrek.